piat ngalaga aing bayu. Tueh beak di bayu dan aing ye. Jual naon deui nya aing nya. Aku pakainya jualin aing. Tenang baik. Aduh. Kumanya. Aing telepon si Muni be ah. Jual ku aing mobil lah. Yang depo lumayan. Wih, oh amat ya pakai si Asep ngurusan kontrakan Pabalatak, bon jauh, ruyuk. Emang orang kaya mah nya telebar kena di urusan ayo. Saya, wih panjang umur aja bos Asep. Halo Mun, Oh bos, keur di mana? Elon bos. Tadi ka saung sagedeung ge. Oh kadang kadinya. Anya perlu ieu, penting jasa gak? Tapi orang ngising heula. Macal ngising sagala. Sakedeng baling. Nu budak-budak ngising lah. Cuma sok ngising bae di mana-mana ge. Ah, teman. Ya, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Si Muni, kebal amat ngising apa hesing gitu rese. Cangkel lagi. Assalamualaikum. Oh, salam. Sia kemana bae meureut di tali uning tangguan. Biasa bos yo. Si emang teu di mana teu beuna ngising bae. Naon tumben ya bos? Geri diuk. Cangkel lagi nu sia. Naon sih? Kos nu perlueun amat sih bos. Justru aing ka dieu ge, tidak sia ka dieu ge. Butuh duit mu. Butuh duit. Itu salah bos. Ngomong ke saya. Nah, tuh. Orang kaya ge duit mah butuh bae mun sia. Butuh ieu yang bisnis ieu kurang ieu. Kurang berat duit, laju aya borahna eueuh. Sia mah kosting sasaha bae ku borahan bae. Terus tuh mobil aing tuh yang jaminan geus lah. Boleh. Bayaran ku sia tuh lah. Oh, hayang berat duit eta. Baranya. Cepet lah. Wih, mahal amat. Tuh mun si aing ngajual ka babaturan sakilange ngajual butuh tah mah. Gocap. Ai sia kebina-bina. Aing ngajual Pajero meureun. Cenah aing ngajual nang ngora meureun. Kumaha bos? Aing boga duit nang gocap. Tambahan lah. Ih, eta ge duit gocap tadi nu jeung ngadepean taneuh. Aing. Tambahan 10 juta ke. Geus kieu be. Panengahna be nya. Oh, abi jadi bengis lah. Tambahan ditambahan 5 juta. Aduh. Langsung aja nah. Oh, naik geus. Rugi-rugi aing mah. Deal. Kek. Engke lamun cenah pamajikan aing nanyakeun, BBJB diinjem ku sia nya. Ulah jadi jual ku aing nya. Ari sia bos, dia jualan teu ka majikan. Setang sia ulah pusing urusan aing tah mah nya. Jadi mobil mun teu balik-balik kumaha engke. Segam urusan aing tah mah, tenang we sia mah. Oh geus ari kitu mah. Ayo aing baliknya atau geus kitu mah. Ya nun nya. Aya perlu deui. Oke, siap. Siap bos. Ya. Aduh, mantap. Lumayan nih si Asep geus edan naon ieu. Lumayan Pajero. Meuli 55 dijual 100 ge ku aing. Laku keneh. Edan mungkin teh jelema. Yes, bisa depo maning. Ya. Main lagi. Ya. Skater. Ya. Menang deh baik. Lumayan 1 juta gitu. Ayo bos, naikkan bos. Ayo. Jelas saya di dia tak kenal kita bertahan jasa. Bangun sumbring amat. Woi. Bertahan amat di dia bangun sumbring amat. Tentang lo. Yes. Ya. Nah, siap. Woi. Siap. Tuh. Datangnya. Menang mah aya meureun. Naon teh ya? Bagi-bagi lah. Siap. Geus beak ieu ka Jadi haluk bae datang ka dieu. Kan orang sih teu barang penta ka aing. Orang susah mah hese, ampun aing. Salah ngomong susah. Coba tah. Aya meureun geus ge bisa menang di aing kamari ngajaran. Sudah ngomong sih ya. 1 juta. Tahun 1 juta gede amat. Pantes orang susah mah. Gede-gede. Ya. Bet 200 beres ya malah. Ulah, gue di bet 300 400. Oh enggak. Nah, memang saya mainnya di bet sabaraha.
Aing mah 1000. Cenggo. Ya. Emang siak itu. Terus Tang tah. asik. Ya. Main aing. Nuhun bos. Kena. Aduh. Aya sia meureun nya. Hapek aing. Ih, non urusan aja aing. Aing geus narik tadi 1 juta. Kaleh dibae. Ye, bos. Kan nyalahkeun atuh non urusana ih. Barang sia datang ke dia aja aing suwe yo. Barang Si mah tuh mainan tuh kolong awit tuh lah. Lah di dia apa saya ngeus lah. panas di tuh. Tuh kolong awit tuh tiis tuh. Ih, aing karap nu deuk sugan bae kan kecipratan beunghar. Oh, ampun lah. Aing. Aing mandi di lah. Sugan bae aing menang ya. Nah, sia. Yes. Nah, jackpot deh bae. Hih. Depo cepet ge menang 5 juta. 5 juta. Sial doang tuh budak. Ini gara modal 300.000 menang 5 juta. Woi. Cek. Parah sia. Kadita aing depo kadita ka aing tah. Hoki aing pindah ka sila juna mata lah. Curang sia lah. Kabur aing ah. Lumayan 2 juta bisa dipenta deh aing. Nuhun bos, nuhun bos. Ya. Kabur. Wah. Eleh di bae aing atuh. Aing ngajual naon deui aing nya. Sial doang. Si Samsul. Sul. Kadisia. Gimana, Sep? Kadisia. Butuh duit ya. Biar aku cuma bengar dulu 1 juta bagai Sep, dia mau ditagih. Duit mah aing ngelain eueuh pengen pamajikan hese. Gila ya aing butuh duit ya gila ya. Tapi yang 1 juta mau eueuh, Sep. Sia bukan sabaraha. Aing 4.000 ya, geng. Yang belanja tadi nama. Geus loba omong lah kadita. Kita. Tenang, jauh Kamu aja lah yang ngagoreng cowok aing. Di kopek aja. Aing, Terus kabeh dihitung segala. Ini sesana mah gampang kayak indah lunas ke naon lah. Nya. oh iya ya, awas ya. Heeh. Oke. Aing, Sep, dasar penting belanja, ditagih hutang. Bisa-bisa sakituna dia mah. Lumayan gopek ge pakai depo deui ku aing. Sugan bae meunang deui. Terus kumaha sih kebal amat dia. Topa aing tas asup. Nah, asup deh. Main lagi. Ayo mainkan ke. Angkat ketiakmu ke. Ayo petir. Aduh. Aing eleh di bae. Sial amatnya. Aduh. Aing. Jual naon deui nya aingnya. Aing jual kontrakan begitunya.